Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi asin jalan purnama di kelas 11.5. Di dia abdi bade maca saja. Di handapeun sinar bulan, tipis lempang sepanjang lengkah, ngadagoan impian, anjeun keleleuh kana jero jiwa, anjeun ngambekan kawas walungan, kadang tenang, kadang telenges, nalika angin ngingatkeun kuring. Jalan ieu kedah ditempuh, ngambekan di jalanan, sakampeun kuring lempang, nyalira miliaran. Identitas di tengah-tengah kebisingan dunia, di antara kesusahan, aya kehormatan, kareusan, paisi, jeung voice. Atesieun nempokeun file, kuring ngajakan dari dirina, anu naluri pikeun sagala rupa, nu penting pilari nu sebenarna, tanpa sarana. Sakali-kali iman jadi pikuda, kaula bade ubaran sorangan, eta tempat pikeun bisa hirup nyalira regenerasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing